Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui masih dina surat Yusuf ayat ke 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala jeung nyarita saha nu nyarita al maliku aya hiji raja di kota Mesir nyarita gitu geus nama. Saha eta teh namina teh Raja Heksos. Iraha tahun 1800 sebelum Masehi, menguasaina tepi ka 1522 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih 400 tahun eta Raja Heksos nguasai Mesir harita. Pokna nyarita ieu Raja Mesir nyaeta Raja Heksos namina. Bari pokna kieu ini aro sanyana ari kuring. Aro geus ngimpi kuring nyarita kagegedena para menteri waktu sarita jeung para pembuka agama tokoh masyarakat. Ngimpi naon sab'a baqaratin, ngimpi kuring aya 7 sapi bikang. Simanin anu kacida marontokna, ya kuluhuna tuluy dihakan eta si sapi mantok teh sab'un ijapun ku 7 sapi anu bargang. Terus kitu teh kuring teh ngimpi deui wasab'a sumbulatin jeung 7 rangkei atau 7 ranggei hudri gandum anu hejo. Wa akhara jeung nu sejena kuring teh ngimpi eta teh aya gandum ya bisatin anu garing. Jeung ningali 7 tangkai gandum anu hejo jeung 7 ranggei deui anu garing. Ya ayyuhal malau, hei para gegeden kami, saurna teh para menteri. Aftuni fatwakeun ka kuring atau ebrehkeun bejakeun kabarkeun ka kuring terangkeun piru yaya kana eta impian kuring. Sok bejakeun maneh mapan palinter aya nu bisa nabir mimpi sagala. In kuntum liru ya sanyana jeung yen sanyana lamun anjeun liru ya kana impian eta kimpian kuring tak buruna bisa nabirkeun mimpi. Tah gitu. Raja teh ngimpi hoyong diterangkeun tabir eta mimpi saterasna ka dieu. Qalu ngajarawab eta gegeden Kementerian Heksos waktu sarita. Adgosu teh kosong seperti ranting-ranting anu garing. Teu aya jawaban ahlami tina ngimpi eta. Wa manahnu jeung henteu ari kuring sadayana saur para gegeden bita wili kana nabirkeun ahlami mimpi anjeun bi alimin teu terang abdi mah cenah eta teh kosong teu aya anu jadi tabir eta mah meureun lah kemang impian we kitu saur para gegeden. Keur kitu nyarios saha eta tukang nyician homri teh yang cician arak anu kapungkur di penjara Sang Yusuf. Wa qala jeung nyarita alladzi eta jalma anu naja pernah salamet teu dibunuh minhuma ti 2 urang waktu sarita. Tukang masak jeung tukang nyician arak. Eta tukang nyician arak mah teu dibunuh, tukang masak nu dibunuh. Salamet. Wa dzakaro manehna inget ba'da umatin kana pirang-pirang tahun ka hiji umat. Nyaeta 7 tahun nu geus berlalu emut cenah aya umat nu bisa nabir mimpi di penjara. Asa namina teh asa Yusuf. Ana unabbi ukum sanyana ari kuring bakal ngebrehkeun ka anjeun bita wili kana tabir mimpi anjeun. Fa arsilun maka sok kirim ijinan kuring rek ngadatangan hiji jelema di penjara anu baheula jeung kuring. Gancangna carita eta si jalma anu salamet teh tukang nyician arak
dongkap deui ka penjara anu 7 tahun berlalu. Padahal kapungkur tegas dititipkan sahur Yusuf minta tulung tapi da nyaeta poho. Ari ayeuna mah keur butuh datang deui ka Yusuf. Bari dengan izin raja asup ke penjara. Yusuf cenah maneh teh Yusuf aya keneh di penjara mencek urang mah. Ayuhal siddiqu ya ayuhal hei ari anjeun teh siddiqu salah sahiji ti jalma-jalma anu bener, anu pinter, anu jujur. Urang matak datang ge cenah abtina sok patwakeun ka kuring. Patwakeun naon ebrehkeun terangkeun takbir mimpi raja kuring raja Heksos. Ngimpina kieu cenah pisab baqarati dina impianana aya 7 sapi samanin anu montok yakuluhuna ngada didahar ku sapi ijapun 7 sapi anu begang. Jeung manehna ngimpi cenah wasabi sumbulatin kana 7 ranggeuy hudri gandum anu hejo wa akhara jeung nu sajena ya bisatin nyaeta gararing. Sok bejakeun tabir eta la ali supaya arjiu kuring bisa balik. Arji teh balik ilan nas ka jalma-jalma ka kerajaan kuring. La'allahum supaya maranehna itu kerajaan ya'lamuna arapa kana eta tabir mimpi. Kitu saur Jami rencangan anak Nabi Yusuf. Insyaallah yang dipelajangkeun deui cag dinten ieu cekapkeun sakitu sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.